Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasuk di para wargi kumandaramang. Mudah-mudahan sehat walafiat aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dina dengan tayana semeguring baris teraskeun jejer cerita Sunda sembara jago dina bagian anu kalimana. Lumangsung tarung nyata si Acung jeung si Dudung menikeun karagot pisan. Harita si Acung kabeunangan kapanan kupan rajang na si Dudung. Malahan mah beuteung na ge menikeun kaseueul dadana oge ngarasa nyeri. Si Acung harita ajrut-ajrutan, si Dudung mah jeung serikeun. Ayo atuh maju deui, kalahkeun kaki kituan geuningan. Tadi we ngomong menikeun ka luhur, menikeun ka sombong, maneh teh wai Acung. Sok atuh mimitian deui tarungna. Setan teh sia. Motong cumarita kitu sia goblok. Lantaran dewek can ngarasa eleh sia. Dewek masih kene aya jurus-jurus anu can dikeluarkeun. Jadi tong sambatkeun ieu sia. Di situ sia bakal kebenangan ku panrajang dewek. Ya ari kula mah kumaha di dinya bae eta mah. Di situ mah ayeuna dek narajang pek dek isukan oge nya teu nanaon. Eueuh abah bang baluh nanaon pikeun kuring mah. Ada penerjang dewek Dudung. Ya, cerilat. Harita si Acung langsung ngablesat. Manehna ngerahkeun kakuatan kecepatan gerakanna sangkeun buru-buru bisa ngarbuhkeun si Dudung. Si Dudung harita kaget lantaran gerakanna si Acung teh kacada gancangna leuwih cepet ini mang panajang anu sememehna. Si Dudung teu bisa mikir anu gancang, manehna kalahkeun ka molohok bae antuk nama panrajangna si Acung teh keuna pisan harita kana carehamna si Dudung mangkading peureup buleud bereje ngagunakeun tanaga anu rosa. Saukiuk jebet. Disusul ku panrajang anu sejen. Hiuk jebrot jerbet. Si Dudung harita ngakurwek handaruan pogowe jalma-jalma anu nyaksiankeun mangsuna tarung harita jadi rarepeh. Nu tadi nama ayak-ayakan nama repeh lantaran dukunganna nyatana si Dudung geuninganan kabeunangan ku panrajangna si Acung. Si Barna ucos jeung jurna nempo kitu karunyaeun ka si Dudung. Saterus nama ngadukung harita ka si Dudung ngagorowok sangkan si Dudung terus narajang ka si Acung. Pogowe pikeun si Acung mah jadi panas cerina mendikeun ka beureum beungeut oge sarua beureum. Lantaran kadirina mah eueuh anu ngabobotohan. Lolobana ngabobotohan teh kalahkeun ka si Dudung bae. Tapi si Acung henteu cumarita. Harita mah manehanana nyamperkeun ngadeuketan ka si Dudung anu harita manehanana teh nahan kana kanyerina, nyabak kana carehamna, nyabak kana dadana. Jika-jika nama sia kudu modar euy. Ceritaan si Acung memang lain ceritaan si Acung anu biasa. Jika-jika nanti memang eta si Acung teh kajurungku hawa nafsu hayang buru-buru ngalihkeun ka si Dudung. Si Dudung ngempok kitu jadi sieuneun geus gimir we mung neruskeun di lumangsungna tarung. Pok si Dudung harita. Ampun cung gas. Kan bae. Kuring mah kan bae eleh tapi anjeun ulah neruskeun deui tarung. Ampun, serangan anjeun memang hebat. Jurus-jurus anu digunakeun ku anjeun ge hebat. Ampun. Manata acara, kula ampun ya, kula talu. Ger jalma-jalma ayeuna mah jadi sea, jalma-jalma keprok, jalma-jalma sarwit. Lantaran si Acung anu unggul. Ari si Barna harita pohowe jiga-jiga nanti. Lantaran karunyangan ka si Dudung, cilung luncat asup ka pekalangan tarung, langsung si
langsung si Barna teh harita anu asup ka pakalangan tarung teh si Barna langsung nulungan ka si Dudung. Majong cenyanyon manya euy. Ajuh, panajangna. Maneh teh cung kacida hebatna. Mun teh mah jalma biasa wah jiga-jigana bakal panas tra eta. Bontong coba eta kitu sia Barna. Ya hayang tarung jeung dewe ka. Sok. Embong angkewe lah. Bukan nama engkewe. Ini nama dangges eleh tah. Di Dudung geus ngaku eleh, gewe ah. Ayo adung urang kasih yo. Maneh kudu diubaran yo. Kitu na teh si Barna barejeng nungtun si Dudung teu kaleked terus we nuturkeun ka si Barna. Si Ucos oge nyamperkeun, si Jurna oge nyamperkeun. Sedengkeun Santara mah cicingna da memang anggang tidinya. Manehna nama teu milu diuk degeteun babaturanana, tapi ningalikeunna teh ti kaanggangan. Aya dina hiji tangkal kai ucang angge bae Santara mah di luhur. Kaciri jelas kabehanana oge. Santara geus nitenan kana gerak-gerikna si Acung. Gerak-gerikna si Acung kawila ngabahayakeun oge. Memang rada aneh dah biasa nama si Acung teh sikapna henteu kitu. Biasa be. Pada umumna we jalma teh dina cumarita sok kitu, dina tindak tanduk duduga prayoga sok kitu. Tapi ayeuna mah aya pembedana. Si Acung teh amarahna gancang keluar. Sanggeusna si Dudung keluar hibeyeng ka babaturanana, si Acung oge harita keluar ti pakalangan tarung gek diuk dina urutna tadi. Penata acara harita cumarita lantaran ayeuna mah geus aya anu unggul. Balabargi sadayana. Tarung anu cikene kurang kasaksian. Nyatana si Acung jeung si Dudung tetela geuninganan kemampuan ilmu silat si Acung teh hebat pisan. Hidup Acung, hidup. Ker. Harita jalma-jalma mendikeun ka singkurowok ngadukung ka si Acung. Pugoe si Acung ena mah jadi kembung. Irungna teh mendikeun ka jadi kembung. Waleungeun rangga harita kaluhur ngarasa manehna teh jadi jago dina waktu harita. Ikan saterusna sok we eta mah saha anu deuk asup ka pakalangan tarung. Erek awewe atawa lalaki pek bae eta mah sok lah. Atur-atur we ku sodangan. Ulah mah moal nyebutan hiji-hiji sok we lah sawe eta mah anu deuk maju ka pakalangan tarung. Silung haritain asup ka pakalangan tarung nyatana Mimin anu asup ka pakalangan tarung teh cilung curalit. Haritain asup di sarua berjing koplo di luhur celik pancu nangtung. Curalit. Harita ngagunakeun elmuna menikeun kabangun hampang jeung leuleus. Pangawakan awewe anu asup teh nyatana Asih. Mimin jeung Asih geus adu hareupan geus pancu nangtung atuh ger jalma-jalma harita menikeun ka gararanding ngadukung ka Mimin. Aya oge anu ngadukungna teh ka Asih ngadukungna teh. Sokomo babaturan Asih mah atuh menikeun ka gandeng pisan ngadukungna teh cing corawok metak jenger metak katorengkan anu deket mah. Mimin jeung Asih silih teuteup harita ngadu pangabaran ilmu pikeun nyingsieunan hatena musuh teh digunakeun dina waktu harita mah. Tapi da kulantaran saguru saelmu Mimin jeung Asih teu sieun kuno kitu mah. Hei Asih, urang ayeuna geus aya di jero pakalangan tarung, sok gunakeun ilmu pengaruh anjeun. Eta mah rek langsung anu hebat pek, rek anu biasa heula sok. Kula mah teu sieun ku anjeun. Ari kula mah rek biasa bae, sok we rek nanajang Mamin. Ieu mah tamating teu we, da bisa mah teu. Tang sok ngarendah maneh teh Asih.
Sok ngadan dah sok urang mimitian we atuh tarungna ieu. Ya sok we atuh geura ngarengkene ka nya masang kuda-kuda sok. Ari kula maneh cicing we dek nada kana serangan anjeun. Jadilah mun kitu masuk. Rengkenek mimin harita masang kuda-kuda sedegan asih harita pancu nangtung manehana mah henteu ngarengkenek. Tapi pancu we nangtung mapag siap-siap mapag kana penerajangna mimin. Sudilat mimin langsung nerajang harita ngagunakeun elmuna. Ilmu rampak sajati dapadu dasarua pada eta ilmu anu mimiti digunakeun teh. Senajan asih sarua ding metakeun jurus rampak sajati tahapna tahap kahiji. Berep mimin anu buleud harita meningkan ngadius bang baraan anu dialat nyatana dadana asih tapi asih mungun kabenangan ku penerajangna si mimin. Langsung we harita ngabendung penerajang na mimin keduk siap. Ena mah asih nerajang ka mimin tajonganna meningkan ngablesat alatnya tanah pipi na mimin. Tapi jeung mimin luncat ka tukang plos penerajang na si asih harita ngeplos teu keuna kana sasaran. Nempok itu mimin nempo harita dua suku asih teh jiga-jiga anu tamarnah nangtungna atau siap. Harita mimin langsung nerajang nyapu kena dua suku asih. Tapi asih oge geus nyahuan kana eta gerakan jeleng curalit. Harita asih ngacumpalikeun badanna sababaraha jumpalik jumantana celik pancung nangtung. Mimin rika harita mancukeun tangtunganna barjing malikeun badanna lantaran asih teges air tukangan si mimin. Seak harita langsung nerajang deui bae. Kitu jeung kitu bae we sejongjonan mah silih serang silih teunggul silih tarajang aya ngerebukeun lawanna masing-masing. Tetela ilmu mah sarua, jurus oge sarua, tenaga lapis sarua. Tapi katanginasan jeung kacerdasan nu digunakeun tetela geuningan kamampuan ilmu silat mimin teh dibarengan ku kacerdasan teh manehanana geuningan unggul. Asih harita meus-meus deui kabeunangan ku panerajangna mimin teh ngan harita mah teu kabeunangan. Lantaran manehanana masih keneh rancingeus, masih keneh bisa ngagiwar. Tapi mimin terus-terusan narajang ka asih, ugo bae asih teh capek ari terus-terusan ditarajang mah. Ari tanaga makin leuseuh. Terus harita mimin teh ngarangseuh ka asih. Sauk hiuk kilek los, hiuk kiduk des, hiuk Manikeun kasing hariuk harita bang baraan. Dina je mangsa mah harita mimin masih. Dina je mangsa mah mimin harita mampu ngasupkeun penajangna iga burungna asih teu kajaga hiuk jebet kabunangan dari deug asih harita ngacerik jeung nuru ka tukang tiru lengkah siep mimin langsung narajang lantaran bieu geus bisa neungeul kana iga burungna asih manehna makin semangat be narajang ka asih teh sauk hiuk keduk teh siep jebet asih geus kabeunangan di bae dua kali panerajangna mimin teh lumayan karasa peureus pikeun manehna mah. Curelat. Mimin terus-terusan ngarangseuh da harita ka asih. Asih geus dua kali kabeunangan manehna taki-taki pisan. Tangtuna bae mimin bakal ngerahkeun sakabeh kamampuanana. Ilmu silat rampak sajati geus ditingkatkeun nepikeun ka tahap kaopat da kaopat tina ilmu rampak sajati anu geus dikawasa ku mimin asih oge sarua. Aku lantaran tarung teges dila ieu lumangsungna can anu eleh duanana ngerahkeun sakabeh kakuatanana jurus rampak saja di tahap kaopat digunakeun. Tenaga lapis sapinuna asih oge sarua ngagunakeun tenaga lapis sapinuna banturokan dua kekuatan ngaliwatan leungeunna masing-masing sing karaduk harita dengan katauh bantrok jeung leungeun kenca. Dengan kenca bantrok jeung dengan katauh menikeun sing karaduk hangit. Kadenge harita garadukna menikeun kalalino. Sauk hiuk keduk des, keduk des. Jarik jeug duanana harita ngajarik jig ayakeun opat lengkahna. Anu nonton harita surak eak-eakan.
Babaturan mimin jeung asih nyatana lalas unai jeung sasa harita ngadukung ka masing-masing anu didukungna. Acung oge harita ngadukung ka mimin. Sedangkan si Barna ngadukung ka asih, Dudung jeung Barna ngadukung ka asih. Anu sejina oge boga dukunganna masing-masing. Malahan babarek sa Amburara oge boga dukungan masing-masing. Bah Juar jeung Ambu Juar oge santara ge sarua aya nu didukungna. Duana harita ngerahkeun kakuatan deui cileng loncat. Loncat teh mantara teh harita barejeng pereup katuhna masing-masing teh diheumbatkeun ngayuk bang baraan ngalakeun dadana masing-masing. Tapi teh telah bantoro kakuatan jeung pereupna masing-masing anu antukna mah gedug das koleang. Duana harita ngoleang ngalayang ka handap koleang gedebut. Asih harita meubut kana taneuh sedangkan mimin harita celik. Mimin teh nincak lemah suku katuhuna tapi jarig jeg gedebut harita meubut. Duanana pada meubut harita kana taneuh tapi mimin harita langsung hudang deui sanegeun asih mah harita kecilok ngutahkeun getih lalambaran lantaran cikeneh teh geus ngadu kakuatanana pada hebat pada nyerang kana titik vital nyatana dadana. Asih kabeunangan weta kakuatan dadana karasa sesek jeung eungap ngaluarkeun getih himpel lambaran. Mimin oge sarua harita kaluar dina sela-sela juru bibirna getih himpel haneut keneh. Tapi mimin mah rikat manehanana teh ngatur kana napasna, ngatur kana tenaga lapisna sangkan tatu anu aya di jero teh bisa diutahkeun buru-buru. Ya telah bener, memang pinter oge si mimin. Kecilok ngutahkeun getih. Saterusna mah mimin teh ajrut-ajrutan saperti halna si Acung we tadi ajrut-ajrutan dina kabeunangan teh ku si Dudung. Karasa seueul beuteungna teh buru-buru ajrut-ajrutan, mimin oge sarua. Sangkan naon sangkan kanyeritna teh henteu lila cicing dina badana. Sangkan eta nyeri teh buru-buru leungit. Sararea oge eueuh anu ngulahan ajrut-ajrutan mah pek bae. Ari babaturanana asih nyatana lalas unai jeung sasa buru-buru julung-jeleng harita asup ka kalangan tarung muru ka asih nulungan ka asih. Nya saterusna mah dipayang kasisieun pakalangan tarung diubaran we ku lalas unai jeung sasa. Mimin anu unggul dina tarung harita puguh be menikeun karbeh-rebeh we irungna surak eak-eakan dina waktu harita. Jalma-jalma surak eak-eakan panata acara ge sarua eak-eakan ngadukung harita ka mimin. Alhamdulillah lumangsungna tarung teh ragot pisan nyatana mimin jeung asih. Anu unggul teh mimin, alhamdulillah. Mimin teh eta teh dulur kula. Jadi weh kula lagi ngadukung ka mimin. Nuhun pisan mimin nya geus unggul. Mang teh jadi suka bunga yo. Kangge saterasna semangga bade lebet ka pekalangan tarung mangga. Moal diwilah-wilah moal diulahan sok we eta mah lebet we ku masing-masingna atur we eta mah. Sok lah atur asup nya sok anya sah sok atuh asup. Cileng harita aya nu asup ka pekalangan tarung. Nyatana hiji tangtungan warung janu geulis kalayang cirimna harita ngalayang. Cerik pancu nangtung di tengah pekalangan tarung. Atuh puguh we sararea menikeun kacolohok lantaran anu asup ka pekalangan tarung teh nyatana jalma anu geulis rancunit indahna kabina-bina tetela Nyi Larasati. Anu asup ka pekalangan tarung teh anakna Bah Raiksa jeung Amburara. Nompo kitu si Barna penasaran hayang ngajajalekeun kana kamampuan ilmu silatna Larasati. Si Barna loncat curali cerik harita pancu nangtung.
Wana nangges pancu nangtung di tengah pakalangan tarung, silih tetep adu simak adu pangabaran. Larasati percaya diri naker lantaran kemampuan ilmu silat tibah reksa memang geus diturunkeun ka dirina. Sarua jeung ilmu anu geus diturunkeun ka Santara. Jurus rampak sajati geus sampurna eta mah jurusna geus beres nikeun ke tahap kagenep. Jurus kepret sancang geus dikawasa, curut kilat sancang sarua. Jurus tenggelan sancang oge geus katarima. Ngan jurus-jurus simpenan anu sejen mah can diwariskeun ku Bah Reksa teh. Si Barna sebenarnya mah rada karunya ari ngalawan awewe mah manehanana teh manglebarkeun lantaran Nyi Larasati teh sakitu geulisna. Pakulitanana koneng umyang, buukna menikeun ke alus hideng meles panjang. Pokona mah eueuh cawadeun we pikeun saha oge jalma anu ningali ka Larasati. Awakna sampulur pisan ngan heuleuh. Waktosna parantos para kaum dangu lujeng kantun ka asadena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.